padahal mah guru teh nyanyi sadaya bahkan ngaku nyeeta kasih murid anak dia tamisna paling ngaji teu bisa ngan cuma ukur nutur guru ngaji mah teu biasa ya mana apa saya mana ada di antara babe di roha wow nabi ngajarin lagi soal ayeuna ngaji wae si kuring teu bisa oh anu kitu mah pat ayeuna mah hebat ayeuna nah kali pelik wae ayeuna mah pat biasa segala ayat ini ayat jawaban nah hese si kuring ujung-ujung ngamanaan Al-Quran ujung-ujung ngamaksana bacaan lagi abdi mah seueur anu tapi di mana nama ayeuna budak leutik wah jangan teh wah hebat budak leutik pagi hese ayeuna kabur akan berangkat di protokol kubur teh lain pulau kabur mah pikir ditempel kubur teh gitu mikir ada nama balik itu ayeuna nya gitu di kabur mah balik kabur mah guru teh izin bila mana guru ngalampu kasih kuring itu guru tiba nyuruh tangan tu isin ada ayeuna guru teh angge disalurkeun jadi sesama nya tadi pantas lain teu bisa ngaji lain teu bisa naon itu ngahatikeun kana kabarakahan daya kira palingan teh sebagai keterangan ilmu pangsayana nyaeta ilmu hali nyaeta ilmu an sibuk tingkah laku tersadari hebat nanti tapi kadang-kadang kira kabarakahan mudah-mudahan bersama nyata diberkati Allah Ta'ala. Kemudian dengan yang lainnya jadi sebagian mulai sifat dina hati dina hati asal wah pantiasana pansaena panbaresna pansucina kadet dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Subhanallah Allah suci agak bersih orang berarti tidak bersih kumaha cara aku berarti itu kanu suci dina aturan atau dina pada Allah bisa